warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kusim kuring dipika hormat, teka kantun hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayun sim kuring muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngedalkeun alhamdulillahirabbil alamin. Wireh dina ieu waktu sim kuring tiasa ngadeg dipayeuneun Bapak, Ibu, miwah hadirin kanggo ngadulkeun diantara. Shalawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka panutan alam Nabi anu pinuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, sareng ka umatna anu taat kana pituturna. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, nedawidi kasadayana. Dina ieu waktu sim kuring seja ngaduhikeun perkawis program wajib diajar 8 tahun anu ayeuna nuju dilaksanakeun. Tujuan pamarentah ngedahkeun sadaya warga nagara Indonesia teh sanes kanggo ngahontal cita-cita bangsa Indonesia, tapi anu kaugel dina tujuan pendidikan nasional nyaeta ngahontal masyarakat anu sampurna. Nyaeta dina babasan urang mah manusia anu cager, bager, bener, pinter, tur singer. Kanggo umat Islam, program diajar teh diwajibkeun sareng teu diwatesan 8 tahun, tapi diwajibkeun ti mimiti dibabarkeun dugi ka maotna. Nanging anu dimaksud program wajar dikdas 8 tahun mah nyaeta program diajar di pendidikan formal. Murangkalih anu yuswana 7 dugi ka 15 tahun kedah diajar di sakola SD dugi ka SMP. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe bareng ti sadaya lapisan masyarakat, utamina ti para sepuh nu kagungan murangkalih teu yuswa 7 dugi ka 15 tahun. Mugi-mugi ku cara rempug jukung sauyunan gawe rancag sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka rakyat, ieu program tiasa dilaksanakeun kalayan hasil nu jugemakeun. Pamungkas, sadaya pamaksadan moal tenekan upami ta aya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna urang sami-sami neneda ka mantena mugia sadaya paneja urang diijabah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rupina sakitu nu dipahatur, bilih aya catur nu ngalantur, aya basa nu tuluyu sareng tatakrama, mugia sadayana jembar manah ngahapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.